Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihum. Khususan ila mu'allif hadzal kitab qalatul ayun bisyarhi nadmin yamun fi nikahi syar'i wa adam. Nafa'ana Allahu bi'ulumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pantun faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu hiji faidah. Masih dina kitab anu berkaitan sareng bab meprek rumah tangga tanapi panduan rumah tangga sareng kitab seks Islami, seks syariah. Alhamdulillah, alhamdulillah ari lapad alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah. Minal azkari eta sebagian tina pirang-pirang zikir. Allati anu yajibu anu wajib naon dikruha nyaritakeuna itu lati marrotan kalawan sabalik fil umri dina satahun. Maksudna ulah nepikeun ka teu eling-eling acan teu syukuran-syukuran acan ka Allah. Wa nadhama sareng parantos nganadhomkeun ha kana ieu azkar saha ba'duhum sapalihna para ulama biqaulihi ku cariosanana itu nazim ba'duhum dzikru samanin qul bi hukmil fardi maratan fil umri tabham ghardi hailalatun hamdalatun wa basmalah tasbihun wa takbirun tasbihun wa takbirun kadzaka hauqalah tasliyatun ala nabiyil hadi kadza salamun fuzta birrasyadi jami'an. Dzikru thamanin qul bihukmil marratan fil umri hailalantun hamdalantun tasbih wa takbirun kadzaka hauqalah tasliyatun ala nabiyil hadi kadza salamun fuzta birrasyadi. Dzikru thamanin ari nyebut 8 perkara. Bihukmil qul eta carioskeun ku anjeun bihukmil fardi kalawan hukum wajib. Marrotan kalawan sakali balik sabalikan fil umri dinasa umur. Tafham maka kudu ngarti anjeun gordi kana pamaksudan kuring. Mana wae nu 8 teh hailalatun hiji lapad hailalah. Ai hailalah teh nyaeta la ilaha illallah. Tahlil. Hamdalatun kaduana lapad hamdalah alhamdulillah. Wa basmalatun katiluna lapad basmalah nyaeta bismillah. Tasbihun kaopatna lapad tasbih nyaeta subhanallah. Wa takbirun jeung ka 5 maca takbir Allahu akbar. Kadzaka eta nya kitu deui hauqalah ari
lapad hauqalah la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tasliyatun katujuhna maca sholawat tasliyah lapad tasliyah maca sholawat ala nabi ka kangjeng nabi al hadi anu nuduhkeun. Kada entanya kitu deui nu kabeh salamun ari maca salam fuzta tah menang anjeun birosadi kalawa kana kabeneran ta eta. Jadi aya 8 dzikir anu utama atanapi 8 dzikir anu wajib ku urang dibaca setidakna saumur hirup teh sakali ngan asa ku kacida we saumur hirup sakali mah. Sakitu lamun saumur hirup sakalina teh manjing baleg pas baleg tanggal 1 tanggal 2 na modar ta eta wajar teh sakali teh maca teh. Ari mah geus mang tahun-tahun hirup nepikeun ka 60 tahun hirup maca hamdalah teh kakarek sakali asa ku kacida kitu. Ieu mah ngaisyaratkeun betapa pentingna jeung betapa kuduna urang macakeun hamdalah sebagai wujud tina syukuran urang ka Allah. Nah, hiji nu 8 dzikir teh la ilaha illallah nu sok urang diangge, hamdalah nya kitu deui, basmalah nya kitu deui. Tasbih bahkan ba'da salat maghrib sok aya urang ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah wa takbir kadaka nya kitu deui. Hiji la ilaha illallah, 2 alhamdulillah, 3 basmalah, 4 subhanallah, 5 Allahu akbar, 6 la haula wala quwata illa billah, katujuhna maca sholawat ka kangjeng nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kadalapanna nyaeta maca salam ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu jeung ari cariosan kinadim ala dawami lapad ala dawami bila haddin tegesna kalawan teu aya batasan. Karena dina redaksi sa teu acana aya redaksi kieu alhamdulillahi ala dawami. Alhamdulillah nu kahiji ta eta bagian tina 8 dzikir. Ayeuna maksud ala dawami teh naon? Maksud ala dawami teh bila hadin walan qita'in wala nihayatin. Bila hadin teu aya batasna muji ka saha? Ka Allah, walan qita'in jeung teu aya pegatna. Bahkan kamari dibahas di antara muji ka Allah teh boga rasa diri lemah eta teh muji ka pangeran. Urang mah jalmana ge jalma leutik sarung oge logor. Eta ku sakitu teh geus ngarasakeun diri teh hina. Jadi ku ngarasa diri hina teh eta bagian tina muji ka Allah. Ku ngarasa diri hina teh berarti ngan wungkul Allah anu Maha Esa. Atawa rumasa urang mah butut, urang rumasa urang mah jalma bodoh, ku kitu oge urang teh eta teh geus jadi bukti urang teh muji ka saha? Ka Allah. Walan qita'in jeung teu aya pegatna, wala nihayatin jeung teu aya tungtungna. Wa qauluhu jeung ari cariosan kinadim lapad summa sholatuhu tadi alhamdulillah nu kahiji, terus nu kaduana ala dawam, nomor katiluna summa sholatuhu kudu neraskeun anjeun ka akhirna deui ka saterasna. Qala ngadawuh saha al Imamul Qushairi, Imam Qushairi rahimahullahu taala amin fi tafsirihi dina tafsirna Imam Qushairi fi tafsiri qaulihi ta'ala punten dina tafsirna dawuhan Allah taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al ayata kudu neraskeun anjeun kana ayat. Nah, aroda ngamaksad Allah subhanahu wa suci Allah ayyakuna kana yen bukti lil ummati eta tetep pikeun umat ingda rasuli amungguh rasulna itu umat yad naon yadun panangan punten yadu khidmatin ari panangan pelayan ngaladen ngakhidmat yukapiu anu ngabandingan kangjeng Nabi hum ka itu umat alaiha kana itu khidmat minas syafaati buktina tina syafaat biad dinikmatin kalawan anugrah panangan nikmat. Jadi ku ngaladen urang teh eta teh bagian tina anugrah. Ku ngahormat urang, ku maca sholawat urang ka Kangjeng Nabi ge anugrah. Fa amara teras marentah Allahum ka itu umat bisolati kana maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Eta teh parentah Allah ka jama-jama mukmin supados maca sholawat alaihi ka Kangjeng Nabi. Kapa ngabandingan Allah subhanahu wa suci Allah anhu ti rasulna ala lisanihi kana
lisana Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam bi kaulihi ku cariosan rasulna. Kieu saur Kangjeng Nabi oge. Jadi bukti ayat Qur'anna aya parentah maca sholawat teh, hadisna oge aya. Man ari saha jalma shola eta maca si jalma alaya ka kuring marotan kalawan balikan wahidatan usahiji. Shola tah ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka si jalma biha kalawan sababiah itu marroh sholawat asro marotin kana 10 pirang-pirang balikan. Tuh bageurna teh sakali dibalas ku 10. Ai urang mah batur nyieun kahadean 10 kali dibalas ku sakali. Allah mah urang nyieun kahadean sakali ku Allah dibalasna 10. Bageur Allah, bageurna Allah memeh dipenta. Wa fi hada jeung eta tetep dina ieu hadis isyaratun ari aya isyarah ilaya ka kuring. Naon isyarahna? Annal abda sa'nyana hiji hamba la yastagni eta teu ngalap sugih itu abdu ani ziyadati tina tambah-tambah minallahi ti Gusti Allah fi waqtin dina hiji waktu minal auqati tina pirang-pirang waktu id la rutbata karna teu aya martabat eta tetep fauqa rutbati rasuli di saluhureun martabatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ihtaja jeung nyata mikabutuh itu abdu ila ziyadatin kana tambah-tambah ila ziyadati sholawatillahi kana tambah-tambah tina pirang-pirang rahmatna Allah taala alaihi ka itu abdu. Jadi urang teh butuh ku rahmat Allah, di antara butuh ku rahmat Allah teh minang maca sholawat. Itunya ku minang maca sholawat karena Kangjeng Nabi teh martabat anu pangluhurna. Kangjeng Nabi itu bukan hanya diakui oleh umat Islam tapi non muslim Yahudi Nasrani pun mengakui karena keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad. Tak ieu hebatna Kangjeng Nabi. Ari urang mah diunggulkeun teh. Contoh urang boga pasukan, urang mah diunggulkeun teh ku pasukan urang sorangan, cantang tuh ku batur mah. Tapi Kangjeng Nabi diakuina bukan hanya oleh umatnya, oleh pasukannya sendiri, tapi umat-umat Yahudi Nasrani oge mengakui. Tak ieu hebatna. Mengakui karena kehebatanna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang boga budak atau urang boga dulur. Jadi urang mah di agul-agul teh paling ku dulur urang wungkul cantang tuh ku batur mah. Kangjeng Nabi ku sadayana diakui, saking diakui ku sadayana sieun orang-orang kafir Quraisy kana dakwahna Rasulullah mata Kangjeng Nabi teh dihambat we dina segala perjalananna oge. Karena sieun kacanak ku saha? Ku Kangjeng Nabi, umat-umat nu sanesna teh sieun kacanakeun ku umat Kangjeng Nabi, saking hebatna Kangjeng Nabi. Wa fi daliyatil Busiri jeung dituturkeun dina kitab Daliyah karyana Imam Al-Busiri rahimahullah. Wa tazawwadit taqwa fa illam tastati. Wa tazawwadit taqwa kumaha lagan teh poe deui. Wa tazawwadit taqwa fa illam tastati fa minas sholati ala nabi Muhammadin shalla alaihi llahu poho lagamna wa tazawwadit taqwa fa illam tastati fa minas sholati ala nabi Muhammadin Shalla alaihi llahu anna sholata man shalla alaihi dakhiratun lam tanfadu wa tazawwadi jeung kudu bebekalan anjeun at-taqwa kana taqwa fa illam tastati maka lamun teu kawasa anjeun fa minas sholati maka tina maca sholawat ala nabi Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallanu ngarohmat alaihi ka Kangjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah anna sholataman kana sanyana maca sholawatna jalma sholla nu maca sholawat si jalma alaika Kangjeng Nabi zakhiratun eta teh sisimpenan lam tanfadu anu moal aya seepna. Maca sholawat urang ka Kangjeng Nabi teh lil ibarat cengcelengan anu moal aya tungtungna. Jadi atuh nyengcelengan teh aya nyengcelengan pi dunya aya nyengcelengan
fil akhirah. Di dunia mah eta we urang minang maca sholawatan sing daek maca sholawatan. Wa qala sareng parantosnya dawuh saha Abu Lais As-Samarqandi idza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun antaripa kana yen nganyaokeun anjeun anna sholata kana sanyana maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu eta pangunggul-unggul min sairil ibadati tina sasana pirang-pirang ibadah kade lain ibadah fardu. Fangdur maka kudu mikir anjeun kaulahu kana dawuhan Allah taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa amara maka marentah saha Gusti Allah taala ibadahu ka pirang-pirang hambana Allah bisa iril ibadati kana sasana pirang-pirang ibadah. Wa sholat sareng maca sholawat Allah alaika Kangjeng Nabi binafsihi kudatna Allah awalan dina anu ngawitana jadi sanu panggeulana maca sholawat ka Kangjeng Nabi nya Allah. Innallaha wa malaikatahu maka urang oge kudu ngaoskeun sholawat. Wa amaro jeung marentah Allah al malaikata ka para malaikat tuh pang pertamana Allah nu maca sholawat nu kaduana teras Allah marentah ka saha ka malaikat bisolati kana maca sholawat alaika Kangjeng Nabi summa amaro teras marentah Allah al mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin bi ayu saluku yen maca kana yen maca itu mukmin maca sholawat alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta ieu salah satu bukti bahwa Allah teh marentah sholawat ka urang sadayana. Wa fi hadisin jeung eta tina ieu hadis Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma amin. Mauqupan bari hadis mauquf. Naon ari hadis mauquf teh? Ari hadis mauquf teh nyaeta al hadisul ladzi usnida ila sahabah. Mana hadisna? Man ari sahajal masola nu maca sholawat siman ala nabi ka Kangjeng Nabi wahidatan kalna sakali balikan. Sholla tah ngarohmat saha Allahu Gusti Allah alaika siman. Wa malaikatahu sareng ngahampura malaikatna Allah minta pangampura malaikatna Allah biha kalawan itu wahidah sab'ina sholatan kana 70 naonana sholatan rahmatna sareng pangampurana. Wa hada jeung ari ieu hadis hukmuhu eta ari hukumna ieu da arrafu eta hadis marfu tunu tadi. Hadis marfu mah nu disandarkeun kanu ngabogaan kedudukan tertinggi luhur nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id karna la majala teu aya ruang lil ijtihadi pikeun ijtihad fihi dina itu hadis wal ahadisul waridatu jeung ari pirang-pirang hadis nu kawarid fi fadli sholati dina nyaritakeun kautamaan maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad kasirotun eta nu seueur jiddan kalawan pisan ridat geus dipencilkeun bitaklipi kalawan hiji karangan waman jeung ari sajalma aroda anu ngamaksud si iman istifaaha kana nyampurnakeun itu sholawat fa alaihi maka eta tetep misti kasih jalma bituhfatil akhyari kalawan ningali kana kitab tuhfatul akhyar fi fadli sholati dina nyaritakeun kaunggulan maca sholawat ala nabil muhtar ka Kangjeng Nabi nu terpilih lil imamir rasoi karyana Imam Ar-Raso rahimahullahu taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Qauluhu ari dawuhan kinadim lapad ala imamir rusuli kan tadi teh alhamdulillahi ala dawami summa sholatuhu ma'asalami ala imamir rusli. Jadi ngabahas imamir ruslian. Naon imamir rusli teh ae afdolihim tegesna pangunggul-unggulna rasul wa akramihim jeung pangmulia-muliana rasul wa asrafihim jeung tegesna pangmulia-muliana rasul wa hada jeung ari ieu qauluhu amrun maqtuun bih eta urusan maktuun nu dipastikeun naon bih ieu amrun
Kangjeng Nabi itu mutlak nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi anu pangunggulna rasul anu pangunggulna. Nabiyuna asrafu bil itbaqi min kulli makhluqin alal itlaqi wan aqadal ijma'u annal mustafa afdalu khalqillahi wal khulfun tafa. Nabiyuna ari nabi urang sadayana asrafu eta anu pang mulia-muliana bil itbaqi kalawan sepakat para ulama. Kangjeng Nabi mah pang mulia-muliana geus sepakat para ulama teu bisa ditok lelir deui. Min kulli makhlukin ti sakabeh makhluk alal itlaqi netepan kalawan kana kamutlakan. Naon mutlak teh rek di kalangan para nabi, di kalangan para rasul, mana komo di kalangan urang sadayana. Duh Kangjeng Nabi udah makhluk anu pang mulia-muliana. Wan aqada jeung sah tawa jadi naon al ijma'u ijma para ulama annal mustofa kana yen sanyana Kangjeng Nabi nu terpilih afdalu khalqillahi eta anu pang unggulna ti makhluk Allah wal khulfu jeung ari perbedaan pendapat intapa eta teu aya nu nentang hartosna teu aya anu nentang kaul-kaul ulama atanapi pendapat-pendapat para ulama tentang kemuliaan Kangjeng Nabi nu martabatna ngelehkeun ka sadaya makhluk-makhluk Allah. Kan antalladzi laula kama khuliqa nuru kalla. Eta teh geus jadi isyarat tu Kangjeng Nabi bandingan ge jeung dunia plus jeung sakabeh alam dunia gitu. Jeung eusina. Di dunia jalma ngajuta manusana wungkul, manusana wungkul, encan makhluk nu lainna. Jamadat nabatatna can kaasup hayawanat nu lainna. Hayawanun muftarisna. Encan duniana langit bumina eta sabanding sareng Kangjeng Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jeung ari perkara intaha nu tatagenan itu mah al-kasafa fit takwiri dina kitab al-kasafa fit takwir karyana Imam Az-Zamahsyari. Khilapun eta nyulayaan ijma'i khilapu ijma'i dawi tanwiri eta nyulayaan kana sepakatna nu ngabagaduhan penerangan. Wa fi hadisin jeung dina hiji hadis ana ari kuring ya Kangjeng Nabi akramul awalina eta anu pang mulia-muliana tinu awal kabeh ti jama-jama anu ti parayun wal akharina jeung nu sejen nu pandeuri ala robbi munggu pangeran kuring wala pahro jeung teu gumede eta tetep Kangjeng Nabi zaman nu mulia tapi Kangjeng Nabi teu bedegong urang zaman nu hina bedegong beakeun ku sorangan. Wa ana jeung ari kuring sayyidu waladi adama eta jungjunan sakabeh bani Adam manusia yaumal kiamati dina poe kiamat wala pahro jeung teu gumede eta tetep. Wa ana jeung ari kuring awaluman eta pangheulana jalma tansaku anu beulah anhu ti siman naon al ardu bumi. Wa awalu safiin jeung ari Kangjeng Nabi teh nu pang pertamana nu nyapaatan. Wa awalu musaffiin jeung pang pertamana nu ditarima sapaatna. Jadi Kangjeng Nabi teh jami nu pang pertamana nyapaatan ka umatna jeung sapaat nu pertama ditampi ku Allah teh sapaatna Kangjeng Nabi. Hebatna eta. Wa rusulu jeung ari lapad rusulu bidomi roi kalawan didomahkeun rokna wa domis sini jeung didomahkeun sinna rusulu wa iskaniha jeung disukunkeun sinna na sunna dia sinna bisa war rusulu bisa war rusulu jam'u rasulin eta jama tina lapad rasulun wa huwa jeung ari rasul man eta jalma arsala anu parantos ngutus hukasi jalma salo Gusti Allah taala ila khalqihi ka makhlukna Allah wal anbiya'u kedeuna teh nyata tetapi wal anba'u jeung ari lapad anba'u bi fathil hamzati sabab upami dina nadoma nama lain anba tapi anbiya abnanya di dia malah anbiya leres tuh ala imamir rusli wal anbiya'i anbiya redaksina teh teras keun heula we
Jam bifathil hamzati kalawan dipatahkeun hamzahna anba. Jam unabain eta jamana tina lapad nabaun bimaknal khobari kalawan makna berita atawa cariosan. Wa huwa jeung ari itu anba ala hadfi mudhofin eta netepan kana miceuna mudhof. Ari kitu kumaha kieu redaksina teh ae wa ala imami dawil anba'i wa hum ari dawil anba al anbiya'u. Tegasna wa ala imami dawil anbiya'i kapimpinanana nu ngagaduhan pirang-pirang beja. Wahum ari itu dawil amba al ambiya'u eta pirang-pirang nabi. Alaihim eta muga tetep ka itu ambiya assalatu wassalamu ari rahmat sareng salam. Wal kalamu jeung ari pembahasan ala hakikatin nabi kana nyarioskeun hakikatna nabi wa rasuli jeung rasul wa ma jeung perkara ya ta'allaqun cumantel itu ma biha kana itu hakikatun nabi war rasul syahirun eta geus kamashhur fala nutilu maka moal manjangkeun kami bihi kana itu kalam. Wa fi hadisi Abi Darin radhiyallahu anhu amin at-tawilu anu panjang ieu hadis qala parantos nyangem itu Abi Dar qultu nyarios kuring ya Rasulullah hai Rasulullah sallam kam eta aya sabaraha al anbiya'u ari pirang-pirang nabi Rasul ya Rasul ari para nabi teh jumlahna teh aya sabaraha. Qala ngawaler Kangjeng Nabi mi'atu alpin eta aya 100.000 wa arba'atu wa isruna jeung 24 naonana alpan ribuanana jadi 124.000 eta jumlah naon nabi. Fakultu teras nyarios kuring saur Abidar ya Rasulullah ya Rasulullah fakam maka eta sabaraha ar-rusulu ari pirang-pirang rusul mindalika ti itu ambia. Qala ngawalar Kangjeng Nabi salah sumiatin eta 300 wa salasata asyara jeung 13 jadi 313. Haman barina nu seueur gopi rontur anu sarae zaman katanya bari anu seueur gopi rontur anu sarae. Kultu nyarios kuring ka Rasul ma eta naon ya Rasulullah jamun gofirun beda redaksi zaman gofiron. Qala ngawalar Kangjeng Nabi ari zaman gopiron teh jamun gopirun teh kathirun thayyibun kathirun anu seueur thayyibun anu sarae. Kultu nyarios kuring Abidar man saja makana eta saja makana anu bukti siman awaluhum anu pangheulana itu ambiya jeung rusul. Qala ngawalar Kangjeng Nabi sur Abidar teh kieu ya Rasulullah terasaha tinu 124.000 saha nu pangpayuna nu pangheulana teh saha. Qala ngawalar Kangjeng Nabi Adamun eta Nabi Adam matak urang mah disebat ge Bani Adam lain Bani Israil kade gehel Bani Israil aya Bani Adam Bani Israil Bani Andi kayak mah geus paeh mah Andi teh tas hari raya Idul Fitri sok aya Banian lin Bani Apat Bani kecelakaan Bani Patur Bani ya mama ente itu Mama Sodong tuh Mama Cukang Kaung tuh Mama Sodong nu di jas badag Qultu nyarios kuring ya Rasulullah sallam anabiyun mursalun nah ari Nabi Adam teh eta nabi nu diutus nya nabinya Rasul. Qala ngawalar Kangjeng Nabi naam yes. Khalaqo parantos nyiptakeun hu ka Nabi Adam salo Gusti Allah biadihi kalawan kakawasaan Allah wa nafakha sareng parantos niup Allah pihi di Nabi Adam min ruhihi tina ruhna Allah wasawa jeung parantos nyampurnakeun Allahu ka Nabi Adam kubulan bari dibelah payun summa qala teras
ngalios Kangjeng Nabi, ya Abadar, hai Abadar, arba'atu suryaniyun, ari Rasul teh aya opat ti golongan bangsa Suryani. Jadi Rasul teh keda aya nu ti golongan Suryaniyun, Suryani. Nah non Suryani ai Suryani teh kieu. Aya ngaran Suryaninya. Aya. Suryani teh bahasa pertama sebelum bahasa Arab. Justru bahasa Arab teh pecahan tina bahasa Suryani. Da awal bahasa mah bahasa Suryani. Pertama bahasa Suryani teh. Teras muncul tos bahasa Suryani aya bahasa Ibrani. Tos bahasa Ibrani muncul bahasa Arab. Mata Kangjeng Nabi ka sahabat Zaid bin Sabit, hei Zaid bin Sabit, amaroni anta lama Suryaniyata, anjeun kudu belajar bahasa Suryani. Jadi ti zaman Nabi Adam dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad teh bahasa teh beda teu sami. Atuh ti zaman Nabi Muhammad ka urang ge beda, ti Nabi Adam bahasa Arab ka urang ge bahasa Sunda. Beda-beda bahasa teh. Mata Zaid bin Sabit mah kalebet sahabat Rasul ahli bahasa. Sagala bahasa tiasa diparentah ku saha? Ku Allah. Ku Kangjeng Nabi Muhammad. Tujuanna naon? Sabab jang nyampekeun bahasa-bahasa zaman Nabi Adam tamat dugikeun ka bahasa umat Muhammad teh ulah nepikeun ka lupa akan sejarah. Jadi di antarana Kangjeng Nabi niwarang ka Zaid bin Sabit supaya belajar bahasa Suryani teh supaya mengingat, mengenal jeung mengetahui keadaan pada zaman Nabi Adam. Kan kieu keur zaman Nabi Adam bahasa Suryani, zaman Nabi Muhammad bahasa Arab. Pastilah mun teu apal kana hartina tina bahasa mah urang bakal kikuk tina sejarah, moal apal. Kieu we atuh urang jauh-jauh zaman Kanjeng Nabi Muhammad jeung urang keur zaman Kanjeng Nabi Muhammad bahasa Arab. Urang ena bahasa Sunda. Kapan bingung urang oge? Maka aya nu belajar bahasa Arab supaya urang apal. Nah eta diantawisna. Termasuk supaya paham kana Al-Qur'anul Karim karena berkaitan sejarah Nabi Adam dan selanjutnya. Eta bahasa Suryani eta. Mata redaksi lagi arba'atus suryaniyuna. Jadi aya Rasul anu bangsa Suryani. Aya opat. Saha wae Adamun tegesna hiji Nabi Adam. Bahasa Suryani. Wasisun Nabi Sis. Wa khunuhun Nabi Khunuh. Wa Hudun jeung Nabi Adam Sis. Punten. Wa Hudun jeung ari Hud wa punten wa huwa. Nah, sugan teh Hudun. Wahwa jeung ari Khunuh Nabi nomor katilu, Idrisun eta Nabi Idris. Jadi atuh Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris. Huwa ari Idris lain santri amuhtariah. Awaluman eta pangpayuna jalma khotto anu nyerat si jalma bil kolami ku kolam. Nabi Idris teh nu pang pertamana nyerat ku naon? Ku kolamna, ku penana. Matak aya upami urang hoyong jago nyerat hayang alus tulisan hiji tawasul ka Sayyidina Utsman, nomor kaduana tawasul ka Nabi Idris. Bututnya ketinggali. Tah bacaan eta tur. Eta. Tak Idris tinggalikeun tulisanana leungeunna teh. Butut. Oh da lain nabi eta mah tuh. Santri amuntariah mah eta mah santri ngaranna Idris. Wa arba'atun jeung ari opat rusul minal arabi ti golongan Arab. Mana? Hudun tegesna Nabi Hud, wa Syuaibun, wa Shalihun, wa nabiyyuka jeung Nabi anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Abadar. Wa awwalu anbiya'i Bani Israil. Nah, dugikeun kana ros deui jeung sanes deui diwalerdi ku Kangjeng Nabi dijelaskeun deui jeung ari pang pertamana ti pirang-pirang nabi ti kaum Bani Israil teh Musa eta Nabi Musa. Matak Nabi Musa mah salah satu umatna teh golongan Bani Israil. Wa akhiruhum jeung ari akhirna ti Bani Israil Isa eta Nabi Isa. Wa awwalur rusul jeung ari pang pertama na pirang-pirang rasul
Adamun eta Nabi Adam wa akhiruhum jeung ari pangakhirna rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran tos adan sakitu heula cekap teu acan ngabahas wa qaulu Muhammad wa qauluhu wal al. Itu ngabahas tina bait pertama. Tina bait pertama aya alhamdulillahi ala dawami summa salatuhu ma'as sanami ala imamir rusli wal anbiya'i tah kakarek dugi kadinya Muhammad teu acan wal ali wal abna teu acan. Mudah-mudahan kapayuna amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu teu acan kana bab mepreknya katanya santai. Moal Allah geus teu kuat teh masalahna sejauh-jauh ieu kenenguan. Sakitu teh sakapi hatur doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa min qalbin la yakhsha min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.